Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haturan ka pamiarsa baraya sadayana. Tepang deui sareng sim kuring Dadang Supriyadi dina channel YouTube Aji Sawingkur. Urang neraskeun hanca dongeng nu katunda nu judulna Raden Rangga Kusuma, karangan karya Dadang Supriyadi. Ayeuna bade diteraskeun dina bagian anu ka-21. Mangga urang dikawitan. Dua leungeun Raden Rangga Kusuma diadepkeun rapet, disimpen di payuneun dadana. Suku katuhu dipajukeun ka hareup satengah lengkah. Suku kenca ditunda di tukang. Napasna diatur sairing detakan jantungna, bari jeung pipikiranna museur pikeun ngadorong tanaga lapisanana. Bibirna kunyem-kunyem ngarapalkeun ajian weling kuning. Basa nu jadi lawana keur siap-siap pikeun mentangkeun ajianana, buru-buru Ki Majusi oge memener kuda-kudana. Kumanehna deuk ditadah deui ku ajian andelanana. Ayeuna mah Raden Rangga Kusuma nu miwelaan nyerang, gerakanana gesit terus nyuruwuk, deuk matuk nu jadi lawana. Suruwuk beureub katuhuna Raden Rangga nyuruwuk deuk ngahanca dadana Ki Majusi. Nu tetela keur Ki Majusi jadi ruaseun oge, kusabab ngan sakilat pisan gerakan ti Raden Rangga teh. Buru-buru Ki Majusi dongko bari terus ngagorentelkeun awakna dina taneuh, masih dina jurus pamacan, bari sakalian awakna ngageleng dua suku Raden Rangga. Eueuh deui cara keur Raden Rangga mah iwal ti kudu ngajaul bari ngagorentelkeun awakna di luhur pikeun nyingkahan serangan nu jadi lawana. Gorentel ceuleup Ki Majusi jeung Raden Rangga geus narangtung ajeg. Pok Ki Majusi nyarios. Raden, kuring tadi nempo jurus-jurus nu dipintonkeun, nah aya hubungan naon jeung Kiai Jaya Sakti? Raden Rangga Kusuma ngajawab, anjeunna teh uyut kuring sekaligus nu jadi guru kuring. Sajongjongan Ki Majusi tuluy ngahuleng. Jigakeun mikiran mangsa katukang waktu baheula, manehna kungsi patelak jeung Ki Jaya Sakti. Basa waktu keur merjuangkeun Kasunanan Kartasura. Ki Majusi jeung Raden Rangga geus pasing hareup deui pikeun nuluykeun tarungna. Ayeuna mah duanana geus ngerahkeun tanaga sapinuhna nu tangtuna bakal ngalir kana jurus penca sewang-sewangan. Ki Majusi nyilangkeun dua leungeunna ditunda sajajar hareupeun dadana, terus didorongkeun ka hareup make tanaga lapisan sapinuhna. Raketek, urat-uratna sing reketek ke Raden Rangga Kusuma kudu leuwih waspada. Buru-buru manehna oge nyalurkeun tanaga lapisanana dialirkeun kana sakujur awakna. Antukna nu tarung teh beuki ragot kusabab duanana geus ngerahkeun sagala rupa kamampuanana. Peureupna nu sing suruwuk dibarengan jeung tajongan nu sing hariuk. Gerakan-gerakan dina jurus pencana sing hariuk meh ampir teu katempo. Sing kolebat lir bayangan tetela jurus-jurus pamacan nu diagem ku Ki Majusi tambah garang. Sedengkeun gerakan jurus-jurus weling kuning Raden Rangga Kusuma oge tambah gesit. Awakna luak lieu ka kenca jeung ka katuhu. Dina hiji kasempetan ke Raden Rangga Kusuma aya lolong kerang terus nyurungkeun tuurna nu ngahancak kana dada lawana. Siu geduk. Dada Ki Majusi kabeunangan
Bibirna muringis nahan kanyeri, bari leungeuna nyenyepeng dadana. Teu cukup sakitu tuluy disusul ku ketigan kana pundukna bari ditotog pundukna ku Raden Ranggakusuma ngagunakeun siku nu katuhuna. Kubrag. Tuluy ngagubrag nangkuban. Hayo udang Ki Majusi. Anjeun ayeuna mah geus kacerek moal bisa hojah. Geus jadi tawanan karajaan. Ki Lurah borogod leungeuna talian awakna. Saur Raden Ranggakusuma nitah ngabarengkos ka Ki Majusi. Tuluy sirahna ngaliuk ka Ki Paksinala salaku nu jadi anak buahna. Ari Ki Gandawa baladna Ki Majusi jeung anak buahna terus silireret jeung baturna baringan sakolebat singgara jeleng ngaleos ti eta patempatan. Maranehna geus moal bisa nguntupan ari kudu ngalawanan Raden Ranggakusuma jeung nu jadi anak buahna. Ku Raden Ranggakusuma oge teu diudag kulantaran acan pati apal kaayaan di eta tempat. Raden Ranggakusuma ngucap syukur ka Allah Subhanahu wa taala anjeunna aya dina kaayaan salamet. Sok sanajan ngan saukur tak-takna nu beunang nya kabeunangan kakaut ku cakaran ti Ki Majusi. Rombongan Raden Ranggakusuma geus baralik deui ka tempat pangreurehanana di sisi Curug Ereng. Ki Majusi nu geus beunang kacerek oge diiringkeun ku anak buahna Ki Paksinala. Mata poe geus muru kasorenakeun Raden Ranggakusuma tos aya di tendana nu dianggo pikeun ngawengina. Pok anjeunna sasauran. Paman, kuring ayeuna geus jongjon, geus bisa nalukeun pamimpin rampog nu neulah Ki Majusi. Nya pamimpin rampog nu neulah 7 jawara teh. Sanajan Ki Gandawa jeung anak buahna mah acan bisa katewak kusabab kaburu kalabur ka jero leuweung. Tapi keun bae perkara eta mah urang pikiran deui ka hareupna lamun geus nyalse. Isukan kuring dek nepungan eyang guru susuganan anjeunna atos beres nepangan ka karajaan jin Kirincing Buntu. Kuring hayang nyaho kabarna. Paman Pati Langlang Buana terus ngajawab. Bade tabu sabaraha ending angkat ka Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Isuk-isuk keneh paman ngarah laluasa di jalana. Peryogi direncangan ku paman. Tugas paman mah ngajaga tawanan Ki Majusi jeung 2 urang garong nu geus kacereg basa beunang dilumpuhkeun di lembur Cisagara. Sayaga atuh Raden, teras bade sareng saha angkatna? Keun bae kuring sorangan nu bakal inditna mah. Sayaga Raden. Dina poe isukna, isuk-isuk keneh Raden Ranggakusuma tos siap-siap bade angkat nepangan eyang guru. Anjeunna angkatna nunggang kuda bodas tutungganganana nu katelah si paser. Teu kacaturkeun di jalana Raden Ranggakusuma atos anjog. Kapalataran bumina Kiai Raksajaya patempatan nu neulahna Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Raden Ranggakusuma tuluy nitenan kasabudeureunana. Di palataran hareup warna-warni rupa kembang nu keur meujeuhna malekar. Seungitna meleber kabawa ku hiliwirna angin. Kaayaan jadi nambahan hegar. Malahan mah keur nu ninggalina oge mata kataji. Nya kitu deui basa Raden Ranggakusuma keur nitenan warna-warnina rupa kembang. Aya salah sahiji nu geus narik kana hatena. Anjeunna tuluy turun tina tonggong kuda nu ditungganganana. Tuluy ngalengkah deuk ngadeuketan tangkal kembang ros warna beureum nu kembangna keur mekar. Sanggeus deukeut awakna tuluy dongko bari leungeunna ngadongkang deuk metik. Teu kenging waka dipetik Raden. Raden Ranggakusuma teu cios metikna kabujeng kagaruwahkeun ku sora hiji wanoja nu sorana halimpu, hiji sora nu datangna ti sapengkeureunana. Raden Ranggakusuma teras tatih bari malikeun
salirana kapengker. Katinggal aya hiji mojang nu keur mapah nyamperkeun muruk ka anjeunna. Mojang geulis katambah pangawakanana nu sampulur jangkung lenjang nganggo raksukan di kabaya warna bodas. Kahandapna angguan sinjang batik poleng warna hideung. Pamunteunna nu geulis sareng kulitna nu bersih bawani ngajadi sanajan teu nganggo pupur. Rambutna hideung meles panjang ngarumbay wates cangkeng. Lami Raden Rangga Kusuma neuteup ka Nyi Mojang nu ngadeg di payuneunana. Tetela eta teh geuningan Sri Tanjung incuna nu jadi eyang guruna. Teras Sri Tanjung nyarios deui. Saupami Raden meryokikeun kembang, sakedahna mah nyarios kanu gaduhna. Bari socana Nyi Mojang teh ngareretan kembang nu keur malekar, anjeunna teu wantuneun paadu teuteup pipikiranana oge geus mimiti teu paruguh. Sri Tanjung oge atos uningaeun ka Raden Rangga Kusuma basa kungsi nganjang ka imah nu jadi eyangna. Sabalikna nu keur dirasakeun ku Raden Rangga Kusuma harita, anjeunna ngaraos isin pacampur jeung bingung kusabab kudu kumaha mikiran pijawabeunana. Raden, kadangu Nyi Mojang ngagero ka Raden Rangga Kusuma. Raden Rangga Kusuma ngarenjag asa kagaruwahkeun pok nyarios. Manawi teh nu gaduhna teu aya Nyi Mas. Ih Raden mah saupami nu gaduhna teu aya naha bade maksa dipetik. Hapunten Nyi Mas, akang rumaos lepat. Raden Rangga Kusuma ngajawab bari hatena mah ngarasa tambah teu pararuguh. Sri Tanjung nyarios deui. Maksadna lepat kumaha? Muhun eta akang teh rumaos teu nyarios heula kanu gaduhna. Raden teu acan ngawaler kana pertarosan abdi. Pertarosan nu mana teh muhun nu disaurkeun ku abdi tadi. Ceuk Nyi Mojang bari panonna tuluy ngareret kanu ditanyana. Oh, perkawis eta Nyi Mas. Kanggo akang mah saupamina atos nari kana hate moal diantep sinaligar bilih eta kembang nu nuju mekar kapiheulaan ku Bang Bara. Ngadenge jawaban kitu teh Nyi Mojang ujug-ujug imut ngadeleunyuh kusabab caritaan ti Raden Rangga Kusuma teh asa ditujukeun keur dirina. Sabalikna ari keur Raden Rangga Kusuma kalaka rada kerung jeung geus mimiti kataji hatena ku ninggal polahna Nyi Mojang. Tapi buru-buru sadar kana kaayaan. Hatena bisi ukur parasaan manehna wungkul. Keur Raden Rangga Kusuma oge acan bisa ngahartikeun ku imutna Nyi Mojang, manehna tuluy nyarita deui bari rada ati-ati bisi katampana ku Nyi Mojang matak teu geunaheun. Nah, aya cariosan akang nu leupat Nyi Mas. Abdi teu ngalepatkeun cariosan Raden. Leres pisan Bang Bara mah ngan saukur nyeusepan maduna kembang. Nah, teu sawios saupami akang seja bade nyuhunkeun kembang ros nu warna beureum. Raden Rangga Kusuma nyaritana teu kateterusan. Nah, bet kedah kembang ros nu warna beureum. Padahal seueur piliheun saupami Raden hoyong mah. Nyi Mojang nanyakeun sabab heraneun jeung panasaran hayang nyaho alesanana. Duka kunaon hate akang ujug-ujug kataji ku eta kembang. Saupami teu kahabotan kanggo ngawalerna, nah katajina mung saukur ku kembang ros nu warna beureum. Nyi Mojang tuluy nyeleksek nanyakeun sabab kapanasaranana beuki nambahan. Margi aya patalina sareng tugas akang. Raden Rangga Kusuma negaskeun. Maksadna kieu Nyi Mas. Nu saleresna kanggo akang mah kembang ros nu warna beureum teh atos janten simbolna nami akang dina tugas sareng jabatan nu ayeuna nuju dijalankeun. Sakantenan bade ngenalkeun deui jati diri akang. Nami dina tugas sareng jabatan akang teh nyaeta Rangga Kusuma nu hartosna kembang ros beureum. Ceuk Raden Rangga Kusuma kapaksa kudu nerangkeun jati dirina, tapi
teu kateterusan lantaran kurang mernah saupami diterangkeun kaayaan nu salengkepna. Ari Nyi Mojang ngadon kerung jika nu keur mikiran maksudna eta ngaran, manehna ngarasa ambon sorangan. Satadina mah katajina ku kembang ros nu warna beureum sugan teh lain kadinya pimaksudeunana, tapi deuk ditujukeun keur dirina. Oh, kitunya teu sawios saupamina abdi ngiring mangmetikeun kanggo Raden. Nuhun Nyimas, kanggo Akang ngaraos bingah margi nu gaduhna atos ridoeun maparin hiji kembang nuku Akang dipiku kasuka. Muhun kembang ros beureum teh kembang anu ku Akang dipika suka. Ah, teu sawios Raden, etang-etang ngawilujengkeun kana kasumpingan Raden ka Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Hatur nuhun kana pangangkeun ti salira nu parantos ridho manah, sareng hapunten Akang atos ngarepotkeun ka salira. Pikeun katampana ku Raden Rangga Kusuma, hatena geus ngarasa bungah kusabab geus aya panarima anu hade di pribumi. Ari Nyi Mojang teu ngajawab deui, tuluy panonna ngareret deui ka Raden Rangga Kusuma, bari hatena mah geus teu puguh rasa, terus ngalengkah ngadeuketan kana tangkal kembang ros warna beureum nu keur meujeuhna mekar. Awakna dongko bari leungeunna tuluy ngaragamang kana dahan kembang, maksudna mah deuk tuluy metik. Aduh, manehna ngagero semu rada ditahan bari tuluy nyenyepeng leungeun katuhuna ku leungeun nu kenca. Leungeunna karasa nyeri kusabab geus kacugak ku cucuk tina dahan kembang ros anu warna beureum. Bibirna muringis nahan ka nyeri. Terus leungeunna nu geus kacugak teh ditiupan. Basa nyaksian kaayaan kitu ke Raden Rangga Kusuma tangtuna kacidareuwaseuna. Terus sukuna ngalengkah ngadeuketan ka Nyi Mojang. Manehna tuluy milu nyepengan leungeun Nyi Mojang. Leungeunna nu lemes jeung bersih tuluy ditiupan lalaunan bari nyarita. Aduh, kuhawa tos nyeri pangintennya demi hiji kembang. Muhun kembang ros beureum anu dipika suka ku Akang, Nyimas atos ngabelaan ka Akang. Akang teh kacida nya isina. Basa Raden Rangga Kusuma nyarita katampana ku Nyi Mojang beuki teu paruguh rarasaan, kalakah panonna we anu ngadilak ka Raden Rangga Kusuma. Piwarang kalebat atuh Nyai tatamu teh. Raden Rangga Kusuma sareng Nyimas Dewi Sri Tanjung Caruringhak basa ngadangu aya suara nya suara ti eyang guruna anu miwarang lebet ka Raden Rangga Kusuma. Kasampa katinggal aya nu ngadeg di tepas bumi nyaeta nu jadi eyangna Kiai Raksajaya sareng Embu Buhun Ulung. Hanjakal waktosna teu nyekapan, mung sakitu pedaran dongeng ti Sim Kuring. Insyaallah carios dongeng nyambung nu judulna Raden Rangga Kusuma bade diteraskeun dina bagian anu ka-22 dina channel YouTube Aji Sawingkur. Hatur nuhun wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.